Cok dah. Ya, Cesi. Kemana, Cesi? Cok dah. Urang ngalongok Pak Guru. Pak Guru riet geus lila. Oh, atuh hayu. Kan bahasa ayeuna bahasa harita dengan kaku tangan, ku Pak Guru teh dengan Cesi. Ahu tangan meureuna. Oh, Ahu tangan. bener. Heeh, urang layan lila Rina. Hayu, Eta udah mawa naon eta? nya mawa ieu we saaya-aya. Atuh hayu yuk. Yuk. Ah, hoyong naon abah teh? Aduh, yang kesemak yang, aduh. Tah gini ieu Pak Guru. Hayu urang. Heeh. Bener dia nu keur gering pis. Ripu jiga nama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh aya tamu. Ai Pak Guru teh kunaon? Panyawat naon? Abi teh nya terang ieu teh Timang Juhro. Mohon Pak Guru abi oge terang ti Cesi lembe teh disamper. Pak Guru teh memang karasana mah geus tibasayeuna teu pirang. Dina ieu ngadal daun sapu mimitina mah. Dan dina daun sapu teh teuing aya naonan meureun jadi karasa ge jadi kalolomper we leungeun suku naon we. Geus dibawa ka dokter, diinjeksi. Anger keneh wae. Komper leungeun jeung suku teh. Ya pokoknya nama Pak Guru, aya nama Cing Enggal Damang, ieu berhenti abi kami lumayan we nya Pak Guru. Jeung kikian atuh nyadah nya sih Pak Guru mah doakeun sing buru cager gitu ya. Ngan Pak Guru teh hayang duit, hayang nu kararieu sabenerna Pak Guru teh rek minta tulung ka nyadah jeung nya sih teh. Nah, hayong naon atuh Pak Guru teh? Kieu nya sih nyadah ceuk Pak Dokter. Ieu teh kudu nu suhuna panas. Geus kana cai panas, kucihan teh arang geus wae. Ngan aya anu panas leuwih ti 30 derajat teh nyaeta naon? Pak Guru mah rek minta tulung teh naon? Panggencetkeun leungeun Pak Guru ya duanana komperna kuping-ping awewe. Wah gejul eta Pak Guru. Oh, ih si Pak Guru mah dasar we dasar. Guru. Wah, soalnya urang bawa deui we ieu mah. Amplopna dasar. Guru gejul. Heeh. Eta odah jeung nya sih kalaka amplop lagi dibawa deui nah kasih naon kira ge pang gencetkeun leungeun.